Udah. Punten pangirimkeun waluh itu ka Teh Wenda, stokna abi banyak dikirim ti Lemur, waluh ka Teh Wendakeun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah naon? Istighbar teh, Istighbar naon? Istighbar naon ieu teh? Astagfirullahaladzim. Azim, astagfirullahalazim naon? Ngajar ngeluh janda segala. Astagfirullahnya kunaonnya? Istighbar urang teh. Teteh, alah. Karena bisa pikiran gitu, bisa penek pikiran. Tuh rek ngeluh janda segala. Naon eta gara-gara ieu teh Linda teh ya. Astagfirullahaladzim. Si Obi ya mah masalahna aja jadi. Naon ieu teh? Mus- Anterkeun waluh ka Teh Wenda itu stok ti Mama Abi loba ti Lemur. Waluh ka Teh Wendakeun. Istighbar teteh urang teh kudu nyerahkeun ka Gusti Allah. Kan ka Gusti Allah. Jangan Heeh. rek diteluh segala. Ulah teh musyrik eta musyrik teteh. Sanajan urang nyeri hate, sanajan urang karareuheul, ulah napikeun ka rek diteluh kitu mah. Ulah pondok pikiran teteh urang teh kudu bisa ngeluluhkeun hate ceng disangkakeun. Cuma imang ngomong oge nita ge percuma. Astagfirullahaladzim ya Allah, si teteh mudah-mudahan ceng diluluhkeun hatena ulah nepikeun ka ngalakukeun musyrik kitu Gusti Nu Agung lah aing karunya.